Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam jaskia goti nu ngajawab salam nasarti. Bang tarik bernak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojak. Bismillah. Bismillahi alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala min qawlin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sabadana disyukuri walisanna Assalamualaikum kapayunan para masyayikh, para satin, para alim ulama, para jamaah, para kiai, guru-guru syukuri alladzi lam yurkar ismuhum ta'liman wa takriman wa mahabbatan. Apunten biasa disebatan hiji-hijina namun rasa hormat syukuri ke para masyayikh, ke para asatin sadayana dengan rasa hormat sa'alitun. Mobil khusus anu kusyukuri diberi hormat bersama keluarga besar Kang Haji Hoer. Mugi-mugi urang doakeun ku urang sadaya masih dipaoskeun yuswa amin. Berkah milik rezeki di mana tatkala dikunut Allah Subhanahu wa taala nyenang antunkeun anu mau husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tegakan pun ka Bapak semuanya wa'adam muslimin anu mulia anu sami kusyukuri diberi hormat. Sami urang ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi urang sadaya masih dipaoskeun yuswa Allah amin. Diberikan milik rezeki saroleh terus saroleh putra putri, bapak-bapak masih kawin deui. Setuju Pak? Teranya kayak gitu ibu bapak-bapak. Bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Masalah buat lo. Pak nama Indonesia wajib istighfar satu suami. Itu mesumangat ieu ngawangko beda kan ibu-ibuna. Berwae lah anu kitu manu penting manu terakhir. Mudah-mudahan urang sadaya tatkala temu teu disebutkeun hayat maut garana, tatkala dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala masih nyana kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah turun ke anu husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak ada yang kata yang paling indah di malam ini kita ucapkan puji hanya datang Allah nu Maha Suci, di mana Allah Subhanahu wa taala nu Maha Suci nu pantas nyiptakeun api-api tegakan pun Allah Rabbul Jati pantas nyiptakeun langit jeung bumi. Allah nyiptakeun langit bumi, di bumi Allah nyiptakeun jalmi-jalmi aya nu parat dari aki-aki jalmi ini. Puja tegakan pun hanya datang Allah nu kawasa, di mana Allah Subhanahu wa taala nu pantas nyiptakeun hamba-hambana. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun di akhiratna dua perkara, nyaeta surga jeung neraka. Surga pikeun cadangan jalma nu bagja, neraka pikeun cadangan jalma nu cilaka. Mugia urang sadaya nu riung di hamba nu barokah anu mulia kenging surga anu didamel ku Allah Subhanahu wa taala. Tur Allah nyiptakeun di alam dunya jalma-jalma aya nu parat jadi duda jeung jang. Mana tuh janda? Itu lupa karut mah janda jeung budak manon sababna ada pepatah dari mana datangnya tinta
Dari mana datangnya tinta? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Surga mereka kalau isu tadi bawa kakawa. Amin. Beda janda saya sama itu nikah. Alah. Bios terakhir mengatakan pun salawat sinarang salam dan dia selalu didungikan Rasul anu pinunjul Nabi anu umat jauh limat terdekat di hati yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegakkan pun kabar keluarganya, kabar sahabatnya, kabar tabi'in, para tabi'atnya. Mudah-mudahan orang sadaya diangkat umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang mudah-mudahan selalu senantiasa kami kurang ucapkan berulang ucapkan Nabi baginda Nabi Muhammad mugaduh tujuan hayong kenging syafaat jaga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Moal batin anu di luar sawang balik gelombang keneh waktu nyarere. Nyarere waktu. Dina ieu kasempatan sumpuring bingah-bingah marwata Sunda daya hinggana Gunung Himalaya nu sakitu agung jeung badanna. Nu kahiji sumpuring seja silaturahim ka urang ieu, nu nomor kadua sumpuring biasa patepung laung jeung anu marake cinu, pamprok wajah jeung anu marake kopea, pamprok johong jeung nu marake androk gitu kan tuan atuh aing. Pamprok johong jeung nu marake androk dan ka ibu-ibu di HP yang marake anu manarontok gosok wati-wati make calana pon. Naon sababna fisik katingali nganggan bejana lamun dicolok butuh mabok sok bau taiko. Rasana ngabelah. Oh, ada cangkeng matak jadi karena tuur sok mata jadi rek. Beda ibu-ibu bawa kado butuh ini tinggali langsung di situ kok kan aing. Ibu penting mah dina ieu wengi urang sadaya sejak naon mika cinta mihabah kasaha ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda mengorbankan sesuatu bahkan mengorbankan sesuatu non suasana betul. Ada tua yang ieu ngalin kudu ngaji waktuna ngopi kok ibu-ibu mah waktuna nonton TV tuh kena ningali sinetron naon Ikatan Cinta. Si Andi na teu aya ieu mah. Yo, kasih kuring diulah itu mah. Ibu-ibu curhat. Kang Ustaz. Naon cenah. Abdi mah datang ningali TV. Sok ningali naon? Abdi mah datang sajadah ge ngampar keneh mungkin masih kene dianggo. Sok naon? Abdi mah batur ningali TV, abdi mah ngoprek we, ngope HP. Ditanya tadi, sok naon ngope HP? Oh biasa we Pak Ustaz sok TikTokan. TikTokan? Nya kenapa Ustaz atuh dina TV mau dina HP mah aya Facebookan ningali tenang Allah laki batu jeung solo kali tu ka dieu geuna ningali komo ningali bunda nu heran Pak Ustaz. Anu sok teh. Sok Pak Ustaz. Sok tepi ka jam sabaraha teh dari ningali HP. Abdi masuk tepi ka jam 1. Wah edan cek aing. Ningali HP jam 1. Ayeuna survei membuktikan ibu sepuh wiwana muslimin anu mulia boro-boro pangkat budak 16 tahun dalam minggu 70 tahun geus kawin kan HP betul. Ari simpuring boga tatangga ari ngaranna teh Maesaro. Da ari pas papangi eta mah dina Facebook na Maesaro. Ngali geus papangi dina elok eta mah siga mekno Maesira. Oh, hari ayeuna dina foto profil glowing, nah di papangi dina elok siga desel cika itu. Ibu-ibu, terus nini cedeng sebau tai kamu kana Facebook mah. Tah urang sadayana dina ieu wengi ngorbankeun sesuatu non suasana anu canggeu aya anu canggeu. Aya anu tuluh aya anu tuluh. Aya da katingali nu tuluh hudur geus bea kutuna mah tuh ditangkeu jeung bae nu penting mah urang sadaya ipung sepuh wiwahan hayang dingengikeun kabungahan dunia kabungahan akhirat betul. Sok saha jelema kabeh nu hayang menangkeun kabungah dunia kabungah akhirat nikmat dunia nikmat akhirat kabeh hayang boro-boro pangkat jelema anu maksiat jelema anu taat jelema anu maksiat ke panghareupna kami hayang menangkeun kabungah dunia jeung akhirat. Boro-boro jelema anu ibadah jelema anu harjana ke panghareupna kami hayang menangkeun kabungahan dunia jeung akhirat. Boro-boro jelema anu sok saleh jelema anu
anu salaki pangharepna hayang menangkeun kabungahan dunia jeung akhirat. Ngan modalna kumaha carana hayang menangkeun kabungahan dunia jeung akhirat? Naon? Teangan kariduan Allah Subhanahu wa taala. Modalkan kariduan Allah lamun urang teu ibadah. Da diparentah ibadah ku Allah, diparentah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, termasuk ayeuna tolak ilmu ge urang eta teh ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ieu ibadah urang sadaya masih ditampi ku Allah. Naon sababna? Sabab urang aya menangkeun kabungahan dunya jeung akhirat, menangkeun kanikmatan dunya, menangkeun kanikmatan akhirat. Kumaha carana aya menangkeun bungah jeung akhirat sanggeun menang ridho Allah di dina ibadah? Urang sing daek naon ngadeungeutan ulama. Naon sababna? Sabab al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Baheula urang nanyakeun ka Kangjeng Nabi, pan Kangjeng Nabi geus teu aya. Ayeuna mah urang nanya ngaoskeun ka saha ka ulama. Matakeun urang teh kudu nyaah ka ulama, ibu nyaah teh ka ulama. Ka kiai nyaah, ka kiai nyaah naon? Nyaah mere teh ka. Sok nyaah mere, sok kita ka kiai. Sok kita naon? Kita ngambung. Sok urang da urang mah wani kita pangheureuhna. Datang maotan kiai bungkus kiai sarimi rumah kembalikan di bareng menyolatan ngebaraku menyolatan kiai anu bungkus anu ngagotong sarupa ngagotong teh itu saja wah edan dia tidak ngagotong kudunya ka kiai ieu mah waktu nikah bae kok naon itu pangurungkeun ka kiai ari geus boga duitna datang ayeuna ajeungan di mana-mana deui disageun mangga mangresah leutet ari kiai setempat geus dianggurkeun sia ka kiai setempat awas ubi wanon. Non sababna kiai setempat adalah kitabna masyarakat. Urang segala apapun hal apapun bagi kiai termasuk ibadah di urang diatur ku kiai. Bisa jampe sholat terus kiai setempat, bisa jampe rukun sholat urang bisa kiai setempat. Urang bahkan hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala ge usaha ka kiai setempat matakeun sing nyaah ka kiai setempat. Ieu mah ka kiai setempat teh kaum kiai make lejing dan diomongkeun matakeun sok bingung aing jadi kiai ada minta kiai ayeuna molor tuh cenah kiai teh molor ya mere jangkar. Datang kiai make helm terus make celana anu lepis tuh tingali deuleukeun cenah masyarakat kiai rek peker. Datang kiai rek ka sawah tuh cenah deuleukeun kiai cenah hukum dunia gitu we teh kau ya cek aing naon jadi kiai itu serba salah. Kiai non sababna tujuan urang hayang menangkeun kabagjalan dunia jeung akhirat, moal menangkeun kabungahan dunia jeung akhirat. Lamun urang teu ibadah, urang kumaha carana hayang ditampi ibadah ku Allah? Kunci yang paling utama sing boga kasieun di dalam hati usaha Allah Rabbul Alamin. Sahari Allah teh khalaqas samawati wal ardh, Allah teh menciptakeun langit jeung bumi. Bahkan sanes langit dan bumi hungkul yang diciptakan oleh Allah, tek-tek bengek walang kagak diciptakan Allah. Nah, jadi pertanyaan kurang teh kudu boga kasieun usaha Allah Rabbul Alamin supaya non boga kasieun leuwih husuk dina ibadah. Non sababna leuwih husuk dina ibadah supaya mantep anu katingali teh Allah. Contoh anu leutikna salat we heula. Non sababna salat sabab kabeh ibadah nyantil kana salat semua. Coba lamun boga kasieun ku Allah Rabbul Alamin we dina salat dan nikmat. Boro-boro boga kasieun mah ku Allah darah minggu jelema ge nikmatna luar biasa. Survei membuktikan, urang buktikan. Datang jeung Pak Kades warajiganu. Weh masyarakat, wayahna isukannya poe Senin, poe Minggunya, poe Minggu kudu kadaryo. Aya naon Pak Kades? Isukan teh rek dibagi BLT 300.000. Oh siapa kades? Wayahna isukan jam 6 ka dieu teh rong ka dieu hayang dibere teh kudu jam 6. Oh siapa kades kudu jam 6 mohon buru-buru pan bapana balik
inungna bebeja inungna naon sia teh bapana lain disungga budangkeunnya jam 20 karek naon rek salat tahajud rek salat naon rek salat tobat lain sederek rek salat tahajud rek salat tobat atuh rek naon itu kan pangrek dibere duit bisiga tinggalin syaratnya jam genep jeung pakade oh hidungmu hari itu mari salat tahajud kan tong kitu ciburu hari pas jam genep eta jam 5 oge tadina para salat subuh hari pas geus beres salat subuh sepatu dipake make numpang ausna jam setengah genep nu standby di desa datang kepala desa geuning warga di dieu teh mohon ka desa di naon sababna anjeun geus aya di dieu Mansur Pak Kades syaratna kudu hayang boga duit 300.000 teh kabere kudu jam genep ayeuna sok tanya dibere duit naon sababna sieun Pak Kades sieun teu kabere lamun abdi jam 8 teu ka dieu bahasa sieun nancep di dalam hati kumaha lamun urang sieun ku Allah rasa nancep di dalam hati datang keluar Allahu Akbar di kurang geus aya di dalam hati sieun ku Allah mere guru mere naon sahaja anu salat berjamaah di masjid 27 derajat ku Allah dibere tapi urang lain kalau ka salat berjamaah di datang Allahu Akbar teh ngopi di timu udud telebus dikenyot betul tapi lamun geus boga kasih mah jalma setengah 12 geus aya geus aya di masjid boga kasih matakeun urang mah jauh keneh tancepkeun heula lamun urang hayang ibadah diterima ku Allah Subhanahu wa taala dina salat ge tancepkeun boga kasieun ku Allah Rabbul Alamin non sababna lamun urang geus nancep boga kasieun ku Allah Rabbul Alamin segala hal apapun ketika ngangkatkeun Allahu Akbar yang terlihat bukan dunia yang terlihat bukan istri tapi yang terlihat besar adalah Allah lamun urang boga kasieun naon sababna salat kudu urang boga kasieun sabab KBG dina rukun Islam nyantel dina salat rukun Islam teh nyantel kabeh dina salat ku ari rukun Islam aya sabar hiji sok nanya ka ibu rukun Islam aya sabar hiji aya 5 barudak aya sabar hiji rukun Islam barudak aya panitia sabar hiji rukun Islam aya sabar genep sabar genep rukun Islam aya sabar hiji ayo 5 aja jangan dia jangan diberi duit coba duit ya duit ya nggak jawab dia 5 kan dia duit ya 20.000 kontan ya buru duit ya 5 orang ya 20.000 di mata kore teh tadi bikin heula HP apa tuh pun kamera mah kan dia heula kan dia sok bikin heula kan dia sama itu kan dia kan dia mah 20.000 ya jangan duit wah iya cokot iya jangan taruh pakai kopiah kali pakai kopiah hadir ke 20.000 hadir lumayan yang rokok di panitia jadi beri ini kayu udah ya tambah kakaran duit tapi selama bola semua duit ya selama bola bukan berkursi pak dulu kalau pertanyaan yang dulu bisa dulu video tahu coba cari assalamualaikum Pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sana nih Pak yang ditamahan waktu berkah dari hawa yang dilihat Pak ayo erek ripa Fatihah ripa dari rukun Islam teh sabar hiji aya 5 naon hiji-hijina ada rukun Islam teh hiji-hijina naon hiji salat 2 3 mau betul 2 3 balikan hiji kedua hiji sholat hiji syahat 2 3
ngaji. Oh 5 tadi. Coba sok ayo syahadat mah syahadat dua bisa syahadat. Ini syahadat. Coba sok syahadat dua syahadat. Lain dua yang menjaga syahadat dua pokna. Coba hatikan. Oh, bahasa Sunda bahasa Sunda berapa orang Sunda. Masuk hatikan. Aku berjanji tiada Tuhan selain kalau mohon Muhammad Rasulullah. Sekarang kayak sholat sabar waktu. Ini sholat maghrib sabar rakaat sholat maghrib. Lu kumaha jampena? Salat rakaat mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Itu pakai mampu antara mampu berarti ya. Oh, seorang yang ke kiri lu. Oh, kumaha sholat isya kumaha dia sholat isya. Itu sholat maghrib antara makamamu sholat isya mau berarti. Oh, itu ke kiri ya belakang lu. Aduh, lu bapak nanya. Nomor ka tilu naon sholat subuh. Sholat naon ka tilu sholat subuh. Dua rakaat. Kumaha niatna sholat subuh? Allahu Akbar. Aya urutan tuh. Hari nomor 4 sholat duhur sabar rakaat datang. Kumaha niat? Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat adaan ma'muman lillah. Bohong sholat duhur masuk kerangan. Baik asal sholatnya nomor berapa? Sholat asar. Kumaha sholat asar niatna? Usolli fardhu asri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar gitunya. Jadi kabehna rakaat sapoe-sapoe teh dina sholat teh aya sabaraha? 17 rakaat. Dah sepuh piwaan teh kalau jam. Sepuh piwaan kaum muslimin urang kudu naon? Kudu husuk dina sholat. Sabab naon? Sabab urang cicing ulah di dieu duit kan dibitu. Ada ka mana cicing heula? 20.000. Jadi sepuh piwaan kaum muslimin anu mulya sholat urang kudu husuk. Naon sababna? Sabab sholat bakal dipertanyakeun ku Allah Subhanahu wa taala kudu boga kasieun. Usaha boga kasieun teh ku Allah Rabbul Alamin. Sabab naon? Sabab Allah teh menciptakeun langit jeung bumi. Salatna ketika urang ngangkatkeun Allahu Akbar, urang salatna sing husuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Modalna salat we. Naon sababna salat jadikeun modal? Sabab salat ngajadikeun hiji pintu kamaran. Lamun jelema hayang beunghar benerkeun heula salat. Lamun jelema hayang sugih bukti roh jinawi tina tarina benerkeun heula salat. Lamun ayeuna pemuda hayang laku benerkeun heula salatna. Lamun urang ibu-ibu janda hayang payu tere-tere benerkeun heula salat. Tu janda lagi ngumah cai langsung we kudu benerkeun heula salat. Sabab naon sepuh salat teh kacida musnacidu siga enteng tapi berat. Enteng tapi berat ngalaksanakeunana. Naon sababna? Berlawanan jeung hawa nafsu setan. Urang setan jelema bisa setan gitu. Naon sababna? Nya kitu atuh dina salat mah santosna salat loba jelema anu mengeluh di daerah Agra Bintang masuk. Bahkan ayeuna dina salat teh loba curhat umuran 70 tahun. Aki-aki jeung aki-aki
Musoba mulu kasih kuring data ke ketrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi luar. Ada tadi kalau sahab. Berarti hanya di kali. Dia maki Joni. Oh, laki Joni sok mangga bagi. Ini Pak Ustad hapunten ya abdi teh teh langsung kalbat. Oh, sok kumaha lagi. Sanes Pak Ustad abdi teh maki suguhan ku cai kitu Pak Ustad. Oh, dahulu caina naung itu minum budak teh meredi itu itu. Ada abdi mah Pak Ustad darah kana cai. Sok kana naon atuh? Sok kana susu Pak Ustad. Oh, susu nanti boro-boro cai, boro-boro susu cai dia eueuh sedih. Eueuh ini budak. Jane sana Pak Ustad ieu mah teu poin we. Oh, ayo naon sok kain laki-laki. Abdi teh hayang diajar salat. Oh, yang diajar sholat. Mun Pak Kiai abdi teh hayang diajar salat. Terus bisa kita membaca mana? Atau Pak Ustad dari babacaan niat mangancan bisa teh dina surat Al-Fatihah. Oh, di surat Al-Fatihah. Mohon Pak Ustad dina surat Al-Fatihah. Sobat urang buka cete Qur'an. Buka jak laki-laki teh Qur'an. Enggeus dibuka teh musim kuring di papatahan. Sok cete tuturkeun abdi nya ki. Oh, cong sirotol ladina Ditolol naina. sirotol ladin Ditolol naina. sirotol ki sirotol Ditolol. Ditolol. sirotol ki sirotol. Ditolol. Akhir-akhir hese Ustad ngaji teh geuning aduh hanya kadek di bangula. Ustad rek kitu we aki main-main ieu suka diajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.